Situ Ciburuy kiwari geus aya peningkatan atau undakna dina pangawangunan utamana di hareup atawa palebah dermaga tawang tempat tiket jeung warung-warung kiwari geus dibangun ketingali rapi, ketingali asri atawa merenah otak genah. Warung-warung geus ngajang ngelek, ketingali genaheunana tempat nangkring, tempat niis dilengkepan ku musola jeung gazebo oge balerium jeung sajabana. Situ Ciburuy kiwari keur wajahna dina pangawangunan kepolakeun langsung ku pemerintah daerah. Ayeuna cai dina kaayaan rada leutik debitna kulantaran usum halodo teu saperti saminggu anu kalarung cai mejana gede nepikeun ka hampir rata jeung dermaga atawa tembok di dermagana. Ayeuna di Situ Ciburuy keur meujeunna diparake latihan ku barudak atawa ku atlet-atlet pendayung atawa anu ngadayung atau parahu jeung kano jeung sajaban. Parahu paragi nganterkeun semah atau nganterkeun wisatawan ketingali ngajajar di sisi-sisina kaayaan seperti kieu kulantaran pengunjung atau anu datang ka tempat-tempatan geus rada kurang alatan meureun kahiji aya PPKM pemerintahna anu ngawatesanana ruang lingkup atau rohangan keur gerak